Meja nage malah anu ngarah bugang nage moal bising dibikin ka urang kudu di sop ge tidak lah ya tah hayang. Pendak deh sarang sim kuring Kang Rusteanya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya. Mudah-mudahan tetep Kang Rus mangadoa teh sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sing sarehat panjang umur. Ya, kan panjang umur ya dibarengan sehat mah alhamdulillah raos kitu nya. Ayeuna Kang Rus bade nyaurkeun atau napi carita biasa acara ngacapraknya nyaritakeun kanggo pengemudi motor atau napi mobil nya khususna ngahimbau abdi kanu gaduh mobil punten pisan kanu gaduh mobil kumaha ayeuna cuacana nuju musim hujan kan seueur gendangan air ya atau napi cai lencang punten bisa dai motor mah geuning sok aya lalaunan gitu nya atau napi ka sisi aya mobil sok aya geuning di antarana aya cai hujan cai lencang teh sok ngahajakeun subret da mising lalaunan ge kadang-kadang tarik gitu nya kumaha tarik gitu tah. Jadi abdi hapunten pisan satu acana sanes abdi bermaksud naon. Jadi upami kendaraan mobil ya kan di urang mah masih kena aya jalan anu arawon kitunya seueur cai lencang genangan air. Jadi lamun mendak nu kitu punten teh rada di laonan atau napi rada di rem upami seueur jalmi di tempat kalangan keramaian atau napi pasang rok sanes pasang rok ieu sanes perwis gitu pasang rok sareng motor. Wah itu motor mah tuh kaceretan teh sagarana tuh kena pisannya. Jadi rada lawan dah kitunya punten pisan. Margi abis sering ningali barudak sakola sok kira bayangkeun barudak sakola teh parantos lengkap angguanana bade sarakola menuju Marapah gitu torojol mobil kalau bah cai lencang sebret cek budak sakola teh aing jadi kalotor aing malas dan jadi karunya tapi kawih deui geuningan leuheung lamun seragamna masih keneh aya di bumi ieu paloba teu aya deui. Aduh mangkana ieu make baju bodas-bodas bade upacara sok atau napi dina motor terus make dinas aya mobil wah sebret tuh motor dipikeun ka tiba baranting hawatos sapuntennya. Jadi mendak gendangan air atau napi cai lencang teh hati-hati launan. Ari mobil mah ku motor sebret ngan keur bodina hungkul. Tapi lamun mobil sebret aduh jalan teh tapi naon cai anu dinu jalan sampai ke Amaraya gitu. Terus model maghrib gitunya Pak Ustad atau napi Pak Ajengan DKM Masjid bade ngimaman nganggo payung itu pajang gitu nya nuju mapah we kalau ngangge acu koko sareng sarung atau mobil dipengkeureun teh sebret nepikeun ka kotor hawatos atuh tiba bade ngimaman waktu parantos burir kalau tertiup keur raos-raos mapah kieu borong begitu mobil ngalangkung nyebret eta cai udah malum aja nya. Astagfirullahaladzim ya Allah yang kena aya kasadarana mugi sing salamat eta barinya pempayung teh ngadoakeunage sae malahan mah kurang kumaha tuh torojol golongan uyo nu barudak-barudak karitu kan cul ae goblok euy rek sia ku aing kotor tuh aing ek apel tentu karunya kena bilih gitu aduh nya leuheung lamun doana sararaya mudah-mudahan mah sing salalamat gitu tah pang nama awewe kawe nya anu geus sariap ti beurang mula biasa geuning eta order malam lah gitu
menikes make stocking baju-baju anu sarareksi geningannya pupukna gelombang ya geningan gelombang laut tsunami. Wah, terus ieu teh make ieu teh geningan beureum-beureum gitulah darah-darah warna darah marmot atau terus ieuna gadona ndog sapasi eta manikat ieu oge meuni tah bulu matana ge geningan selir ibarat rambutan nu jabri geningan pasangkeun dulu sokona mah kieu we pono geus seksi geus siap manehna anu geus kieu wae atuh. Oh ayeuna keur laleumpang geningan teu nyaho di tukang aya mobil atuh. Sepret sia coba babi teu teuingeun teh nyaho kitu aing teh ya mun geus seksi teu beurang mula teu sore mula geus dandan kieu disemprot teh ku cai mun sangeunahna wae dasar sia dikutuk sia ku aing deleukeun payahna ge moal nyawaan sia nya ajak ngeujeunna maneh mah payahna ge geus moal neuleuh moal ngadenge sok tingali geus moal usik-usik deui ngeujeunna ge malah anu ngarah bugang ge moal bising dibikeun ka urang kudu di sop ge tidak layang tah hayang ari ceuk babaturan teh darengekeun nya coba di alam dunia teh mah rame bangsa kita mah cenah kitu moal rame bangsa urang mah nya cenah awas ya katingali ku aing sakali deui cenah ngaliwat hareupeun beungeut aing teu leuh ku aing mah teh diangkat ku aing mobilna dialungkeun cenah kana akuarium tuh doana ge paur atuh paur kitu mah nya hawatosnya kanu ka budak sakola atau napi ka anu ngalangkung lah boh dina motor dina sepeda ya. Jadi upami menak genangan air atau napi Cilencang hati-hati rada lalaunan lah gitunya supados henteu nyebret henteu janten masalah tuh mangkaning kalalaur lah nyebatna ge waduh gitu kan ya tah terusna deui ayeuna ukur abringan sueur yo jalmi teh keur marapah ujung motor ojek ka ditu ka dieu nya atau mobil subret pan disurakan ku jelema teh meureun supirna teh sasah kitu walah kubrus teh eta bana teh ka sawah hiji atau nepi ka solokan ai pendakna jeung anu mobil deui paling kieu ka sawah geus saha nu nulungan anu tadi nu kasebret anu mapah jeung anu dina motor tulungan deui mangkana loba nu nulungan teh nyaeta nu laleumpang jeung dunia motor tulungan arunya tuh nepi ka ditulungan keur mah geus disebret cai lencang teh tapi yuk masih kene pri kemanusiaan teh masih aya gitu sampai kawan tuh nulungan gitunya tuh geus kitu mah kumaha tah sakitu ge balager teh di balai dogan teh dinaon bager sakitu mah kumaha deui aya mah ojek online nya ojol eta mah sering pisan nulungan anu cilaka di jalan teh salut abdi mah abdi sering ningali dina kabar publik dina naon gitunya eta ojol teh sering nulungan anu cari laka teh dah kalarasan ojek mah emang hirup di jalannya jeung masyarakat ini alhamdulillah balager di urang mah tapi eta mah di batur meureunnan ari di urang mah insyaallah pengemudina hebat palinter ngalartos pokona mah pengemudi di urang mah kieu saya pisan insyaallah aman lah tertib menurutkan peraturan lalu lintas jadi alhamdulillahnya kumargi sakitu hapunten pisan abin teu bermaksud nanaon ieu mah hapunten ayeuna nuju musim hujan bila aya genangan air teh Cilencang hati-hati nya anu berkendaraan teh supados henteu nyebret ka nu sanes henteu picarioseun gitu aya di jalan tol itu malah telangkung gitu nya pura ayeuna budak ieu bapakna ieu mamahna bari nyepong blek itu motor bari hujanan keur mah kahujanan pas ningali mobil itu lalu bacia goblok centu arang terus ngadoakeun teh kena teh teu leres tak kasebret teh nya tak ayeuna mah Kang Rus ngadoakeun mudah-mudahan sing aya dina kasalamatan sadayana sing aya dina kasehatan sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala tapi abi bercanten lah bangsa urang mah jeung pengemudina kieu pokona hebat lah pokona mah nah mung sakitu ti Kang Rus nya
abdi nya nyuhunkeun dihapunten tina kakirangan ucapanana maklum balelo keneh lah masih kan ada ajar nyari oge abdi mah umur geus kolot teh da ai panon jeung hate mah tah margi kitu hapunten kasadayana pengemudi di urang abdi mah nyaurkeun gitu ieu mah nyampaikeun ti masyarakat seueur anu ieu Kang cenah punten lah cenah eta kitu nya nuhun pisan sadayana abdi nyuhunkeun dihapunten boh bilih nami nu kasebat atau napi lemur nu kasebat abdi nyuhunkeun dihapunten pisan nya eta mah da inisial gitu nya dicekapkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap.